maksud rubai itu huruf aslina opat. Huruf asli itu sajajar jeung fa ain lam. Berarti wajannya fa lala karena opat. Fa ain lam lam fa lala. Rubai sebut mujarrad eueuh tambahan. Beda jeung anu aya tambahan seperti tafa lala tangarana mazid. Da fi'il rubai teh fi'il nu huruf aslina. Huruf asli teh huruf nu sajajar jeung fa fi'il ain fi'il lam fi'il teh aya opat huruf. Karena rubai mujarrad eueuh tambahan. Bahwa hari fi'il rubai mujarrad eta fa'lala wajanna teh wajan fa'lala. Kadza harajada harajatan wa dihrajan seperti lafad atau mauzun dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan wa mudahrajan. Bahwa mudahrijun wa dzaka mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun mudahrajun. Da eta dal ha ro jim teh kabeh ge huruf asli lain huruf jaidah. Huruf asli dihitung aya ofat nu kitu huruf disebut teh fi'il rubai karena huruf asli na ofat. Kadin begadinya teh ngerti. Wa amma sulasiyul mazidu fihi anapun sulasi mazid wa amma sulasi adapun fi'il sulasi fi'il huruf asli tatilu seperti lafaz nasara. Al mazidu fihi anu ditambahan saha fihi si al artinya sulasi nu aya tambahan berarti huruf asli natilu kemudian aya tambahan bisa jadi opat ku sabab aya huruf tambahan bisa jadi 5 bisa jadi genep. Bahwa maka arifnya sulasi majid teh eta ala salasati aqsamin ayat 3 macem. Sulasi majid teh 3 macem. Dilihat dari fi'il madina. Namun fi'il madina teh ditambahan sahuruf tina huruf asli nu asa 3 ditambahan sahuruf jadi 4 huruf. Nah, ngaranna data awal. Lamun ditambahan 2 huruf namanya ngaranna ismus sani warna sani. Lamun ditambahan 3 huruf namanya ismus salis warna salis namus salis. Contoh kaf ro mim 3 huruf karuma ditambahan sahuruf dina fi'il madina tambahan hamzah akroma af'ala. Eta karena sulasi mazid warna awal. Atau fa'ala atau qata membunuh tambahan sahuruf alif qatala tuh gitu karena fi'il madi fi'il sulasi mazid naul awal. Oke aya nu nausani contoh kasaro tambahan hamzah jeung nun in kasaro gitu kan. Jadi ayat 3 sulasi mazid teh ayat 3 macam ge ka nu ka 3 ge aya. Mana 3 teh al awalu nukat pertama tina 3 bagian teh nyaeta maka namadihi ala arba'ati ahrufin. Fi'il sulasi mazid anu fi'il madina teh 3 atau 4 huruf. Sulasi mazid anu fi'il madina aya 4 huruf. Fi'il madina nu jadi patokan. Contoh mislu af'ala, contoh lafaz af'ala. Maujunna nahu akroma ikroman. Kedua wa fa'ala tambahan ain fi'il. Nahu farraha tafrihan. Asana farroha tambahan di ro ain fi'ilna farroha. Jadi 4 huruf. Wa fa'ala nahu qatala muqatalatan wa qitalan. Eta karek warna awal. Sulasi mazid teh nyaeta fi'il anu huruf asli nangan 3 disebut mazid karena dina fi'il madina selain huruf asli nu 3 aya tambahan huruf jaidah. Lamun huruf jaidah na hiji ngaranna warna awal. Lamun huruf jaidah na 2 ngaranna warna sani. Lamun huruf na jaidah na 3 ngaranna warna salis. Anu warna awal kabehna aya 3 wazan. Eta wazan af'ala tambahan hamzah.
Contoh akroma. Kedua wajan fa'ala, tambahannya adalah ain fi'ilna didobel. Contohnya fariha jadi farroha. Katilu fa'ala, tambahan alif. Qatala jadi qatala gitu. Guys, Ngerti. Boleh nanti. Tas selawe. Nuhun Naudin. Ya.